Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo parmisa sadayana simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Anu kahiji, tilu imah di Desa Bundar Purwakarta kakeueum Ca. Sajumlah tilu imah di Kampung Saleuri RT 12 RW 4 Desa Bundar Kacamatan Jatiluhur Purwakarta kakeueum balukar tina hujan gede sasapeupeting. Senen tanggal 11 bulan Januari 2021. Katilu imah eta teh anu woko 40, Ikin 42 jeung Suhendi 42. Woko ngadadarkeun hujan anu kacida gede ti mimiti sore nepi ka peuting. Tadi nimbulkeun cai ngeueum imana kusabab solokan PT Metro Rail Indonesia kapencetanna. Sore kamari basa kuring balik digawe imah geus kakeueum. Salila solokan di PT Metro Rail Indonesia can diomean. Tangtu unggah usum ngijih bakal kajadian caah. Woko miharep PT Metro bisa ngomean solokan eta ngarah lamun turun hujan teu caah deui. Aparat desa oge kaciri mantuan warga anu jadi korban caah. Salah sahijina ngitung jumlah karugian anu ditimbulkeun ku kapandetna solokan kalawanan ngajukeun pangganti ka PT Metro. Manajer PT Metro Epad Padli nyaritakeun pihakna geus ngadatangan tempat caah. Manehna ngaku pihakna geus maresihan solokan anu palid ka Balungan Cikao ngan kusabab aya urug susulan taneuh mendet deui kana solokan. Hatur nuhun kana kapahartosanana. Wilujeng patepang deui di waktos. Simkuring dan Siti Solihah Munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.